Alhamdulillah panto teh geus anu jadi anu ke orang Bojong Malaka. Udah. Ya. Mata. Punten pangirimkeun panto ka Bojong Malaka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naon ilahi kunaon? Kan si Mang Yanto celaka kunaon teh? Teuh nya sakamana karep dedengiana teh. Panto kirimkeun ka Lain Bojong. ada celaka nu kumaha teh? Ah, kumaha. Teteh bade ngalongok iraha atuh. Naon atuh ieu teh? Mangkaning bager si Mang Yanto teh sok merean rokok kok saya. Teteh abis saya mah bade ngalongok ayeuna nya. Ah, mangkaning ieu teh buru rusuhan ke magrib mah. Udah. Naon nih kamu suka reuwas wae anger. Si Audek salah dengi. Ah, iya Salah maaf dengi ya naon? omongan. Pan cek abi teh anterkeun panto ka Bojong Malaka. Naon denengna teh? Itu si Payanto cilaka cenah rek melong Payanto ka itu Cing ngalongok. jelas matak natu. Abi teh geus jelas tadi ngadu rusuh tingali ngarek ngalongok ngke pamajikanna ka kapi omongan. Sok itu asusul ku kamu. Aing sok anger kamu utara jelas wae. Mana yang teu jelas mah? Kadunungan katipu wae. Bieu Mang Yanto keur ngawur-ngawur jagong marah nyampati. Bisa we hayang diamplokna teh. Teh, Naon? teh ah deh. Naon si Payanto mah? Ngabohong teh, maneh mah hayang diamplok we eta mah. Bieu ku saya ka rumahna naon mah keur ngawur-ngawur jagong marah Banjapati. Pantang teu da. sok kadenge hoak teteh. Urang teh kudu diperjelas heula eta teh. Mana nu salah denge atuh dah lain kitu terus anger ngerakeun ceung eta tuh. Ya eta panto kirimkeun ka Bojong Malaka kasih Pak Asep. Oh, Panto. Nah, sok-soknya nyebarkan gosip kakak. Dan juga teh Payanto saya kana tadi itu. Nah, Paingan we atuh. Oh, tuh tadi teh ieu teh panto sok pertalian. Abi tadi minta si Aobi nyusul ka Payanto, teang ka Payanto. Hah? Teang ka Payanto si Aobi ka itu. Ah, berarti ka ieu si Obi ka makan hoak nama. Ya, tong sok gudug kudu jelas heula. Bieu era Payanto nepi ka ngomong kieu moal uli di kainya era tos disebut cilaka mitnah urang teh. Nya itu teh Panto cenah cerita aja ngirimkeun ka Bojong Malaka. Ngomongkeun Payanto Ah, si cilaka. Payanto mah eta mah yang diamplok, bager-bager teh orang teh geuningan kitunya. Lain teh aja mah Merean rokok. ngirimkeun panto. Ngirimkeun panto ka Bojong Si Malaka. Payanto mah jadi bobohongan tah mah hayang diamplok sigana mah. Kekeh Ayo orang anjeurkeun Panto. Heeh, hayu ah.